tapi tetep bete deh kageser resep teh kana dunia baik. Makin jadi kiai makin cintana jelas-jelasan kana dunia. Keur jadi santri marada deres barang dikiaikeun masya Allah proposal ambalayah. Kok jadi kieu sih? Ketika datang kandidat datang ka manehanana anu tadi nama cemi kuari mah malah menta pondok dibangun ku Golkar, pondok dibangun ku PDI, sehingga lagi pondok na majelisna tapi nu ngeusianana eueuh santri paburia nu ngaji arembungeun tinggal nyana bae teu dikiaikeun marah tapi ngaji henteu gara-gara cinta dunia. Geus sabaraha kiai nu korban akibat asup ka Golkar disumbang ku Golkar, geus sabaraha kiai nu korban akibat cinta PDI disumbang ku PDI, geus sabaraha kiai nu korban anu cinta ka kandidat jeung partai-partai disumbangnya na mewahnya na tapi horeganan leuwih kalazatan ibadahna ka Gusti Allah akibat cinta dunia. Geus sabaraha teu kudu disebutkeun ku aing ku siapa ituna ke laporkeun ka aing kunaon ieu cinta dunia. Berat cinta dunia kok kieu sih. Sementara ketika Quran dibaca mah masya Allah dunia teh orenganan mataul gurur dibaca kunyana tapi geuning terus makin cinta. Dunia teh lahu wa laibu wa lahun tapi tetep bae makin cinta. Kercan jadi kiai teu sabaraha barang geus jadi kiai pohara. Ieu geus sok disebut garong berjubah kiai buktina. Ulah neuleuh ka dieu. Kasinggung aing. Ditu sia neuleuhna. Maka dicoba carana kumaha sih hayang supaya ulah cinta dunia. Upaya aja. Aya kiai makin jadi kiai makin cinta dunia teu ngupayakeun kok padahal mah nyaho manehanana bahwa dunia teh jahat sebab dunia teh adunya bahrun amik kok dogori kok nasun kasir dunia teh hubbud dunya ra'su kulli khati'atin geus jelas tapi makin ka dieu makin cinta dunia makin cinta pesantren teu cukup ku pesantren salapi dijieunlah yayasan Supendiah aja namanya marah iya akibat cinta dunia asal aya murid teu mayar buarkeun hukum eta mah yatim piatu tidak tahu itu yatim piatu ini sistem pendidikan kumaha ieu mah bapana susah alah neangan ada yayasan sejen susah ulah sok sekolah ka dieu. Gas, adi tuh bae tuh kasalapi tuh ortodok. Cinta dunia. Salah? Henteu. Emang sistem belajar kos kitu di Belanda nage. Di Belanda we kos kitu supaya pinter. Nya nage bebeja tah jangan gaji guru da saha. Lain sia sih. Dek pinter kumaha sia. Gaji teu henteu. Ngomong mah bisa. Oh, masalah dengan berbagai dalil jakada ge kucili urang pek bae dengan cinta dunia. Bakal balener kos itu bawa. Moal kajen kukumah sebab cinta dunia. Nah, untuk ngageserkeun supaya ulah cinta dunia kumaha si jajaho dunia teh ra'su kulli khati'atin. Ieu teh bibit tidak setiap kejahatan adalah cinta dunia. Bibit. Masya Allah. Geser. Aya anu terlena di cinta dunia sampai bae bagianana meureun. Oh masalah tinggal doakan gue. Kayak anu antara jeung antara. Duh sebenarnya mah aing salah tapi duh aing kumaha. Duh sebenarnya aing salah tapi aing butuh sampai paeh. Geus sakitu bagianana masalah geus dibagi-bagi ku Gusti Allah. Bahkan aya nu menjual kemuliaan hanya untuk meraih dunia. Paeh nyana keur aya di dinya. Atuh mangga bae tah urusannya anak. Tapi kan Nabi nitan sing hade pisahkeun cinta ka Allah jeung cinta dunia. Kok mulai aya kiai anu berpikir aing teh bakal paeh
sedangkan di pundak aing teh adalah aman mun aing pae ke ditanya ku Gusti Allah aing nitipkeun ilmu ka teh dipake naon ngarannya dah teh ieu Karim kumaha ke di akhirat mulai carana ieu supaya ulah cinta dunia kumaha carana geus nyaho bahwa dunia teh nini anu dipoles geus nyaho bahwa dunia teh bangkai geus nyaho bahwa dunia teh rasukul khotiatin geus nyaho bahwa dunia teh mataul gurur dengan berbagai kisah jeung dalil teh geus nyaho nah kuari carana kumaha ieu menta cara cat neangan cing coba ka ieu karasakan ku hatena geng lamun geus dibere bagian aya tek ieu nyanana boga bagian ti Gusti Allah dengan upaya-upayanya ingin meninggalkan dunia mulai nyana asup ka imah thariqah bere ku guruna sok gitu nu kuduna mah zikir teh lalaunan lantaran kulalaunan mah osok teu khusyuk suaraan la ilaha illallah la ilaha illallah di suaraan ge masih kene luak lieu kene bae lantaran ieu mah tahap belajar sing tarik la ilaha illallah 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 nyana kaget-kaget ku illallahna tak belajar kan geus bisa emang gandeng atuh henteu tahap belajar kan nyana ge cengjil bobudak ngelehkeun suara-suara laut illallah illallah nyana muringkak bulu ge teu puguh huringkakna nyana mah sebab ieu mah kadegena kageter kana hate bae gandeng jadi illallah tah diberian mulai nyana leuleus rahasia Allah ayalah ngarenyet Allah nu merena jahe guari mulai zikir teh rada laun ge ngeunaheun la ilaha illallah la ilaha illallah ngeunaheun geus ngeunaheun jasa teu kudu sorangan teu kudu sorangan urang bobogohan jeung awe mimiti mah ngomong rada jauh ka belah dieuna haharewasa ka dieuna mah tanpa suara tapi ngaragap belon budak maksudna zikir ge tanpa suara tapi terus lempang perasaan-perasaan teh masyaallah nikmat anu luar biasa dengan zikir ke Allah teh horenganna nikmat make jarak waktu mungkin 1 tahun mungkin 2 tahun mungkin 3 tahun mungkin 10 tahun terserah kecerdasan eta jelema jeung kumaha diberena ku Gusti Allah urang mah ngalaksanakeun sesuai jeung guru ti guruna ila rahasia wal rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal tidinya terus bae zikir anu dimaksud wala takum minal ghafilin ulah poho per detik wari mah diatur ti mimiti jahar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kuari geus ada laun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha kuari laun pisan di hati la ilaha illallah la ilaha ganti kuari khafi khairu zikri al khafi wa khairu rizqi mayati mulai di hati Allah 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 tambah deui ku gurang hu selanjutnya